Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tepang deui barudak sareng pangajaran bahasa Sunda ngabahas tema endahna hirup babarengan semester hiji kelas 4. Anu baris dibahas dina tema ieu ngeunaan pupujian hayu urang tengetan. Naon ari pupujian teh? Apa yang dimaksud pupujian itu? Nadoman nu dikawihkeun di masjid, lagu yang dilagukan di masjid. Samemeh bereng ngalaksanakeun salat wajib sebelum melaksanakan salat wajib berjamaah, atawa samemeh diajar ngaji atau sebelum kita mulai mengaji. Kumaha isi pupujian teh? Apa isi pupujian itu? Pepeling atawa ngingetan ka urang pikeun ngalaksanakeun parentah agama. Untuk mengingatkan kita dalam melaksanakan amaliyah agama. Dumasar kana ajaran agama Islam. Merujuk kepada ajaran agama Islam. Hayu urang nadomkeun pupujiana ku bapa dicontohan sapadanya sapada lisan satu bait opat jajar. Kupingkeun kieu nadomanana. Ka kuping soanten adan di masjid ti katebihan eta teh pan ngagentraan ngajak salat babarengan. Artina terdengar suara adzan dari masjid kejauhan, itu untuk mengingatkan, mengajak sholat berjamaah. Langgamna kitu. Pada lisan salajengna sok dilagukeun di bumi. Ayeuna orang teraskeun. Pupujian kedua. Dupi sadaya cai nusok dianggo susuci eta aya 7 rupi walungan anu kahiji. Tah ieu nu kadua mah pupujian ngeunaan cai. Adapun semua air yang dipakai untuk wudu itu ada 7 macam. Air sungai yang pertama, eta arti bahasa Indonesiana. Selanjutnya pada lisan di bawah silahkan dilakukan di rumah ya. Selanjutnya eusi pupujian nu dinadomkeun bieu, ada 2 kan? 2 pupujian yang tadi Bapak contohkan. Apa saja isinya? Yang pertama, ngajak sholat berjamaah. Itu isi yang pertama itu mengajak kita agar melakukan sholat berjamaah. Sedangkan yang kedua, nerangkeun rupa-rupa cai anu sok dipake wudu. Menjelaskan macam-macam air yang dipakai wudu. Nanti baca aja ya di rumah, apa aja isinya. Selanjutnya sholat berjamaah. Anak-anak pasti tahu dan mengenal apa itu sholat berjamaah, ciri-cirinya. Yang pertama, dilaksanakeun babarengan. Melakukannya bersama-sama. Anu mimpinna disebut imam. Nah, ada imam yang memimpinnya. Anu nuturkeun gerakan imam disebutna makmum. Nah, ada imam di belakangnya berbaris bersap-sap, itu dinamakan makmum. Eta teh nuduhkeun hirup rukun. Salat berjamaah teh eta perwujudan dari hidup rukun. Diwujudkeun dalam kegiatan amaliyah sehari-hari, dalam kegiatan sholat berjamaah. Apa itu hidup rukun teh barudak? Hidup rukun teh, hirup rukun teh kudu sauyunan. Harus bersama-sama melakukannya berjamaah.
kudu silih tulungan dan kita harus ada rasa saling menolong. Itulah yang dinamakan hidup rukun. Terus tadi dibahas rupa-rupa cai anu dipake wudu. Ku bapa di dieu tos di rangkum. Naon wae cenah nu 7 cai eta teh? Pertama aya cai walungan. Naon cai walungan teh? Air sungai. Kedua cai hujan, cai sumur, cai embun nya. Terus cai es, cai nyusu. Naon cai nyusu teh? Air mata pegunungan. Mata air pegunungan. Terus aya nu katujuhna cai laut. Tah eta rupa-rupa cai anu tiasa dianggo pikeun wudu. Salajengna ieu aya pupujian oge nu isina ngabahas perihal nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kupingkeun Bapak bade maca sapada lisan engke salajengna barudak teraskeun maca di bumi nya. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Nabi kita semua nabi yang terkenal mulia. Muhammad itu namanya, Arab Quraisy jadi bangsanya. Nah, eta contoh pupujian anu ayeuna urang bahasa sarengan. Sakitu penjelasan ti Bapa, hatur nuhun ka barudak sadayana. Mugi aya dina kasehatan sareng sumangatnya diajarna sanaos ngalangkungan PPJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.